kuari mah kula sok ngintip santri kula bade ditu. Asal jam 12 jam 1 kula sok kudang diintip santri. Si budak seserian naonan sih bungaheun amat. Diintip ku kula nyawa aya jelema eueuh ya. Mun aya moal. Lamun eueuh jelema ngintip ka jandelana. Keur nyekelan HP. Tuh. Imam kok si Amir bae cek aing ya. Ya game Amir kok si mah. Santri Lain wiridan ngomeh HP bloon. Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan di Indonesia, politik keur curat marit, politik murat marit perekonomian can menentu budaya anu sakitu kuari keur acak-acakanana. Berbagai budaya asup ke Indonesia, golongan-golongan datang ke Indonesia, geus Syiah, geus Wahabi, bermacam-macam kuari di Indonesia teh. Islam ngakuna Islam, acak-acakan. Tapi lamun ku Allah dek diangkat jadi hamba nanu soleh gampangin Allah mah. Kok betaheun si mondok zaman internet, zaman satelit, masih kena jelema ngaji amil di pondok pesantren eta teh dek disalametkeun ku Allah. Jih, lamun lain dek disalametkeun ku Allah, masyaallah ngan eta goblogna di pondokna main HP bae. Barang ditanya, hei saya kunaon main HP, tuh guru aing Kinurja yang main HP. Atuh mah berjamaah buru, atuh mah beres. Nah, dek disalametkeun ku Gusti Allah mah, wanieun nyana ninggalkeun lembur, wanieun ninggalkeun keluarga, wanieun ninggalkeun babaturan jeung handetolan, nyana cicing di pondok pesantren ngaji. Masya Allah, eta teh keur diriadohkeun ku Gusti Allah. Lamun urang macaan tina perjalanan para wali-wali Allah, jelema nu mondok pesantren eta keur diriadohkeun. Jelema nu sagede kieu apakah teu mampu di pabrik ja mampuheun, apakah teu mampu nyana ulin jeung batur ja mampuheun, lantaran ngora aya di nyana duit ala kadar mah boga, pergaulan ja bisa, tapi dek disalametkeun ku Allah. Ulah paling nganjang sakali-kali bae lah. Tolol lah yang nganjangan segala. Cicing di pondok betah. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun teka rasa orang dek disolehkeun ku Gusti Allah. Maha kawasa Allah di tengah-tengah keur carut marut. Murat marit tapi aya bae jelema nu mondok haji betaheun. Moal aya jelema dibere karomah anu haju make mobil mewah bae moal aya. Sare di spring bed bae moal aya. Jelema dibere mah ulah tapi na teu pernah riyadhah moal aya. Mantak satu perjalanan untuk menuju karomah, satu perjalanan untuk menuju maunah, dibere betah heula di pondok. Di pondokna dibere daek ngaji. Belah dieuna dibere nyana tea puasa bae. Dahar carang paling ke jam 6 heula suk-isuk ngawudhu, ke jam 9 dahar, ke jam 11 dahar deui. Tuh moal menang-menang mah. Nah iyalah perjalanan seorang santri sarua. Urang lamun membaca Tuan Sabdul Qadir Jailani, kemudian orang membaca Kitu Abu Hasan Asyadzili, kemudian orang membaca Sahabat Kabirul Rifai, Ibnu Alwan dan lain sebagainya. Sarua jeung para nabi, nuturkeun para nabi nu mantak dina Al-Qur'an, Kangjeng Nabi sebagai uswatun hasanah supaya dituturkeun ku urang. Nah, iman dek nyaritakeun babarieun Allah dek ngangkat jelema, dek dibere kemuliaan, dibere betah di pondok pesantren. Wajen teuing deukeut ka pesantren modern embungeun. Kajen teuing bapana nitahan bae sakola embungeun. Kajen teuing bapana nitahan di gawet teh hayang. Nyana mah di pondok bae geus. Kolotna geus ngitung bae anak aing di pondok geus 10 tahun bisa ngaji kan teu. Ditanya, saya geus sabaraha tahun di pondok? Tupugu abah nu ngabiayaan. Lain gitu saya geus bisa naon? Bah, ulah sok nanya bisa ngaji, betahna ge geus alhamdulillah.
Geus tah asal betah di pondok abah mah geus bau tama fadol Allah. Penting dengan kesehatan aing atuh. Ieu betah di pondok geus hebat jasa. Lain lalagan karunia ti Allah. Nah, dibere mujizat Kangjeng Nabi urang. Ieu Kangjeng Nabi hayang nyepi helanan embung bergaul jeung jelema, embung kapanggih jeung jelema. Naik Kangjeng Nabi ka gunung, ke turun, ke naik tahunan Kangjeng Nabi. Dan terakhir Kangjeng Nabi loba di gunung, jadi nyala turun ayat, diangkat jadi rasul. Nu keur ngeunah-ngeunah. Kula sok ngobrol jeung dulur kula, jeung adik-adik kula, jeung kiai-kiai. Zaman kula di pondok, artina keur leutikkeun sabada. Kitu tamat sekolah SD cici sorogan di abah. Eta dibere loyog santri baheula mah hudang ti peuting teh loyog. Hudang ti peuting. Aju salat, wirid hampir kabeh. Hampir kabeh. Kukula lamun ditataan batur-batur kula zaman hari teh eta urang ti sok aya, urang itu nu hirup keneh nu geus maot aya. Eta teh kabeh asal ti peuting bae hudang. Kukula sok ditanya, "Sia ngawirid naon?" Emang ngawirid ka jagoan, mang di mana ti Cisoka. Satu guru sia mah diajakeun lah. Sia ngawirid naon? Aing hayang ulah teh ditembak. Paeh temuannya, paeh mah paeh bae. Kukula sok ditanya, "Sia ngawirid naon?" Aing mah di Ciduhan di Kang geus nanti. Keur ngawirid ini roa itu aing. Wiridan. Jadi tipe tinggal wiridan. Aya anu biasa wirid sholawat. Laloyog. Kuari mah kula sok ngintip santri kula bade ditu. Asal jam 12 jam 1 kula sok kudang diintip santri. Si budak seserian naonan si bungaheun amat. Diintip ku kula hayang nyawa aya jelema eueuh ya. Mun aya moal. Lamun eueuh jelema ngintip ka jandelana. Keur nyekelan HP. Tuh. Imam kosi Amir bae cek aing ge. Ya game Amir kosi mah. Lain wiridan ngomeh HP bloon. Masya Allah guys. Keting kedua, ketilu, kaopat. Kula udang deui, intip deui santri. Aya sorangan bae. Sorangan bae di juru pondok di handa. Wah, cek aing santri yang edan kanang sih. Masya Allah, ya si santri kurang kadarinya nekira dibere karomahna tuh. Ya perjalanan baheula mah teh zaman kuat tanya jeung Ka Haji Hamid dah. Oh, baheula mah wiridan, baheula santri teh wiridan. Geus diulah-ulah ge ku abah. Awas ya. Ulah sok wiridan hikmat, ulah sok wiridan kajagoan, mun deuk maca sholawat bae. Abah teh galak abah mah. Ulah sok udah diri kos kitu, pokona ngaji bae. Tetep bae. Sumur datang ke barelah pakai ngeum. Sumur belah. Aya deui tah, kulah masjid pan digedean ku almarhum abah. Meunang meureun sabulan belah. Cek abah teh ieu sakieu kuatna belah aya naon nya. Aya naon ieu kadinya. Oh, barang diintip da ku abah keur kieu bae. Saha ieu budakna ieu? Saha budakna ku abah digitukeun. Ditendek dia lah, siapa sia parahnya lah barang malah abah, ampun amang. Itu lah lakon baheula santri teh teu meunang dicara, hudang ti peuting teh teu meunang dicara. Adapun wiridana macem-macem hampir terbiasa. Mantap kabelah dieuna hudang peuting teh biasa. Santri ku ari masya Allah, ceku lagi macem-macem. Geus kadarieu bae. Iya mungkin. Wayang aing dari santri ku hari. Ya Allah, ya Rabbi kunaon jadi kadar ieu sih. Iya cerita di Kulon mah religina luar biasa. Artinya santri teh lekat dengan wirid. Mau di Wetan, di Garut, nu kaalaman kukula di Tasik, di Bandung, jara rauh jasa. Cacak di Kulon, biasa wiridan hese.
mantap makin kabeladina makin ciut sebab tadi Rasul nu diberi mujizat kecuali sabada masyaqat wali nu dibayar karomah sabada kecuali sabada masyaqat ulama nu diberi maunah kecuali sabada masyaqat itu kene santri-santri lamun baheula Mama Satibi jeung Mama Sujai berangkat nu kusakukula didongengkeun teh berangkat ke Mama Sobari Kuningan Cilimus anu didinya Mama Sobari murid Mama di Bangkalan eta kumaha kula sering ngadongengkeun teh supaya jadi itibar supaya jadi ibroh begitu berangkat lempang dekat Cilimus tengah jalan kapetingan terus mampir di hiji warung. Begitu mampir di warung kebeneran pamajikanna maot alhamdulillah cek tukang warung hadena ge kadarieu hadena ge ini mamang santri ye mang santri pamacakeun Yasin cek Mama Sujai jeung Mama Satibi urang kebeneran ieu mampir pae nya jelema ieu yuk maca Yasin bismillahirrahmanirrahim rada ge santri beres maca Yasin dia tengah jalan ke jauh lalagaan Mama Satibi jeung Mama Sujai cek Mama Satibi teh tiluan Mama Sujai Mama Satibi Mama Nahrawi tiluan masantren lalagaan ieu mayit lamun ditoel kitu teh sok hirup kan macam-macam bae bener coba Bismillahirrahmanirrahim walau Qur'anan suyirat bil jibalau kutiat bil kulli ma bil mautab balillahi lamru jahannam innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim la ta'alu alayya wa tuni muslim toel tarangna hudang mait cek salakina hei tani jadi kosia tuh tenang itu Mama Satibi gentur lain lalagaan Masya Allah cek Mama Sujai tapi lembun dibacaan deh iya ditoel iya na sok tahe deh kan coba aku saya baca Bismillahirrahmanirrahim wa mali ala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un toel jempolna tahe deh kita kos itu pakai lalagaan suka lalagaan kos itu ternyata eta keur mondokna kene pakai lalagaan Masya Allah nah zaman kula ya zaman kula lantaran wariri dan baik malah bejakeun ngaranna aya hiji santri urang belah dieu kebeneran rada ditangtangan ku jawara ye caknya na aing wiridan mah emang geus kebal teu manggih musuh kuari meureun ye aing eta mah benyana mata ieu teh naon kadang-kadang air keras dibawakeun ka dieu dikadekeun nyawa sia air keras si beungeutkeun tak kajian berjaya kos itu iya balik kos teu keur puasa tenang ji awas aya antina karaji teh di baru bukan tuh mah jadi ndek gelut teh jadi lantaran beres na make eta ieu gelas seolah ka gelut jeung aing gelanan ieu gelas ku aing gelut gitu aya santi babaturan kula ku aing hirup keneh moal bejakeun ngaranna moal osok kapanggih mingguan ge kunya di kermus aku eta musuhna jawara je gelas bae digegel atuh kumaha untuk aing teh cenah teh geus balik satri baheula mah boga kamonesan ngantak lamun nganjang teh mun nganjang neangan awewe nu teu daekeun nu daekeun mah teh malah sakena ipis kos kitu mah neangan nu teu daekeun di deukeutan santri nah mulai ieu sakali dua kali santri kos kitu teh boga kabeh mulai bismillahirrahmanirrahim mal dibacakeun bisa direkam aduh kitu geus sanajan dibacakeun ya teu katekeun mah cara kisumandi atuh hese bae nah eta asal geus dikieu-kieu beset haju bae di mana kak kakak di mana sia tadi ka aing Masya Allah eta kamonesan santri baheula kuari moal bisa kuari mah sebab atuh penting
bener. Oh iya boleh. Tarolo. Nah, tapi iya geus dibere barareta di pondok pesantren teh pibereun ka Roma, pibereun maunah, tinggalnya nana bae sadar. Masya Allah karim luar biasa. Ngan kabelah dieuna hese neruskeun anak. Lantaran aya santri cerik bae. Tanya, saya kunaon cerik bae? Gimana tuh betah. Sekolah teh budak berarti mal lulus, mal mulia ya budak teu betah. Geus atuh aya balik atuh sia teu betah mah geus. Dipaksakeun ge ngadon edan aja naon. Nya kiai cenah ieu mah doana bae, ke Sugandi imah bisa dirayu balik deui ka desa bodoh, deui ka deui geus teu cek aing geus. Balik. Aya deui ka belah dieuna ceurik bae. Sia kunaon ceurik? Kunaon? Teu kabagian sholawat. Anak buah Ustaz Amir mah kos kieu. Asal teu kabagian sholawat teh ceurik. Geus sholawat teh dimasalahkeun atuh. Geus mah gampang ke nyolateun deui jeung sia kabeh. Aya nu ceurik deui. Tanya sia kunaon ceurik eta? Teu kunaon naon ceurik. Teu kunaon naon ceurik. Teh sedih we jeung sararedih. Kunaon tuh? Teu kunaon naon. Mudah-mudahan diberi tabah baik ku Allah. Aya naon nih santri aing ge? Kaelah ditiiskeun lah ya ngaji sapoe dua pepanggil deui. Sia bangun sedihna mat kunaon? Ngampura kiai. Duh, masyaallah doana bae. Kunaon? SMS sajakeun teh. Ajo diputuskeun kula. Ya Allah, ya Rabbi. Itu siapa? Ya Allah. Terus gitu baik cerik. Emang awewengan hiji tangan di Lampung bahaya. Cerik diputuskan cinta baik. Budak baheula mah lamun diputuskeun cinta seri. Ya, sia. Aing datang ka imahnya na ditiir ku aing sia. Eta ngaranna lalaki. Lamun lalaki diputuskeun cinta hade cerik, ja lain lalaki teh mah kos kitu mah juri teh mah. Lalaki mah lamun diputuskeun cinta cekel power aya keneh.